Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 50. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta ieu teh tina pangalaman dulacis pamirsa. Judulna nyaeta eleh siasat. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Dina tahun 1858, koran-koran kungsi rame ngemuat anu adu kotret alias bandingan tina adu renyom tina pasal nah lalaki teh nyaan poligam teu seubeuh ku awewe saurang atawa henteu. Puncak raramena tina adu kotret tuluy kana adu renyom antara hiji ahli agama jeung hiji dokter. Dideug-deug ku para sarjana jeung para dedengkot awewe lalaki, malah sawalana oge di salah sahiji universitas di dayeuh nagara. Harita dulacis ge milu sasalandap ngabandungan anu silih peupuh. Ari babakuna mah dumeh aya patalina jeung kepentingan dulacis pribadi nu anyar dilabrak ku ambu dulacis. Dumeh poligam cenah. Ceuk ahli agama teh magar memang nya lalaki teh poligam, buktina ku Islam dibere kawenangan pikeun nyandung alias poligami. Dipeupuh ku mang dokter magar teh kawenangan nyandung teh lain dumeh poligam, tapi pikeun ngajaga bisi urang ing dalem ngurus randa jeung yatim teh ngarasa ragab. Dumeh lain muhrim, nya tuluy dibere wewenang supaya ngawin saurang duaan nepi ka tiluan ti antara randa-randa teh, nepi ka jumlah pamajikan urang menang jadi opatan. Tegasna lebah dinyana mah perjagaan susila jeung make dasar sosial. Malah tuluy diibaratkeun firman Tuhan nu patali kadinya bari dieceskeun kana basa Indonesia. Lamun disundakeun mah kieu. Bisi maneh ngarasa ragab pikeun campur jeung awewe-awewe teh menang ku maneh ti antara maranehna dikawin saurang duaan nepi ka tiluan asal cukup syarat-syaratna pikeun ngurus sarta maneh bisa adil ka maranehna. Ari nu nyarandung kiwari surupa dokter ngagugonanana eta firman teh ngan samet nepi ka tiluan. Saterusna mah asal cukup syarat-syaratna jeung saterusna sok tara ditoli. Eta saperkara. Kaduana sur mang dokter keneh nurutkeun ijma para ulama geus sapagodos yen awewe teh saenyana nafsuna opat kalieun lalaki kerasna, tapi kekuatan bendunganana aya 8 kalieun lalaki. Jadi mun arek ge saurna anu poligam teh mah awewe lain lalaki ngan berkah kuatna bendungan awewe mah leuwih bisa nahana. Ari lalaki katembong na siga poligam soteh dumeh ipis bendunganana wani bangor jeung pangrasana dimenangkeun ku agama bari teu perduli kana syarat-syaratna teh. Tah dina sabudureun suasana adu kotret jeung adu renyom harita dulacis digarotong ka rumah sakit nepi ka ngaringkuk 5 poe teh. Duka dumeh poligam, duka dumeh bangor, duka dumeh careraman, duka teuing naon. Ngan anu pasti bae bet make dibere pikir hayang nyandung, hayang boga pangalaman. Mun bingung kumaha bingungna, mun senang kumaha senangna. Tapi buktina bet tulang tonggong mane asa parotong, jabat caheum asa pasengsol. Mimitina mah dulacis dinu hajat papanggih jeung dicioh. Di kota leutik tempat dulacis mah geus kasohor panglayar bangenan, centeng bunian, model nyidampi dina buku gogoda kanu ngarora. Ari dulacis harita teh keur panasaran ka si Lili
rendang ora anak mangkasman kusir delman di balebat nyatuluy diharewoskeun ka Bicio. Teu dicatur kumaha diakalanana ku Bicio, tapi sanggeus Dulacis udulan 3 kali Rp50, 2 kali Rp25 jeung 2 kali Rp30 bisa oge patepung susulumputan jeung lili anu lindek japati teh. Da teu ngarasa rugi tah udulan sabaraha-sabaraha oge ari sidik gede harepan mah. Cindakna nu karasa teh ngan kasugemaan bae. Komo barang ngadenge yen lili daekeun dicandung mah. Kawasna lamun enggeus atohna teh alah batan nimu emas sagede hulu eme. Rarasaan mah Dulacis teh asa pohara bunina. Cek itungan piraku ambu Dulacis nyahun sabab tara ngampihan surat dina pesak. Tara aya nu nyahun lamun nyuratan atawa mahugi, tara kanyahoan namun patepung susulumputan. Amu Dulacis rek terangeun ti saha? Sakali mangsa ambu nampa surat ekspres ti dulurna ngabejaan yen indungna di lemurna gering payah. Ka Dulacis menta diidinan ngalongok, terehna 3 poe, leurna saminggu. Puguh bae Dulacis asa mobok manggih gorowong. Malah cek Dulacis jung bae masih ngerek sabulan oge dagoan emak nepi ka cager bisi teu aya nu ngarawatan. Ambu kawasna asa disungkun ngajawabna pondok heureut pake toge balik cenah. Geus ditangtukeun ambu indi teh isukan kana bos nupang isukna. Harita ge leos ka pasar rek nyiar oleh-oleh cenah keur ngirim nu gering. Sabot ambu ka pasar, Dulacis gula giru, gesat-gesut pisan. Gesat-gesut pisan nepungan Bicio supaya isukna pukul 10 bareng jeung lili ka imah rek badami kawin. Sorena atawa isukna bisi ambu nyaan teu lila di indungna. Ari balik deui nyampak ambu geus balik ti pasar. Pok nanya, "Tas di mana?" Dulacis gempeur ngawalon teh. Timang Damiri nanyakeun sugan aya heurap bawaan ambu. Aturan bapak ingat kami toha sok resep ngecrik. Aya Mang Damiri na cek ambu bari neuteup seukeut pisan. Mang Damiri nama aya ngan heurapna can anggeus cenah. Walon Dulacis bari malengos. Ambu ingguk bari imut ngagelenyu. Isukna pukul 7 ambu geus ngabengbeos dina bus, malah ku Dulacis dijajabkeun. Sidik tetela tumpak bus Bima diukna ge tukangan supir kateh jauh geleyeungna bus, malah kadenge talatahna anu panungtungan. Sing hade di imah peuyeum cau lamun geus asak bagikeun sawareh ka tatangga bisa 5 bere. Heug geura indit bae sing salamet. Walon Dulacis dina hate mah atoh mani surak mun teh mah hayang jijingkrak. Pukul 10 kurang saeutik Dulacis anu sabalik ti pangkalan bus ngelalengkong diuk di hareup. Nenjo Bicio ngarendeng jeung lili siga anu teu rek nyimpang ngan katenjor urat reret siga nu ulak ilik. Nah aman atawa henteu? Ku Dulacis digupayan. Atuh duanana pating serengeh arasup ka pakarangan cat katepas ku Dulacis dibagiakeun terus dibawa ka jero. Da dariuk di luar mah bisi kumaha onam. Kumaha senangna hate Dulacis harita geus teu bisa nyaritakeun. Kawasna Bicio ngamaklum supaya Dulacis jeung lili tumanina sarta jongjon manehna dadaku hoyong kapungkur. Leos indit puguh bae Dulacis beugi senang asa lugina laluasa. Sabot keur asa disawarga kitu kacida kagetna ngadenge Bicio ngajerit sataker tanaga sarta sada rak piring rubuh mani pating golomrang. Dulacis meni ngajol tina kursi nguru Bicio. Kakarage lol ti panto tukang ana cubrod teh suluh kai jengkol segede pigelang nginggang tarang mani asa kapoekan. Acan ngarti bener karena kejadianana geus cebot deui kai ngababuk caheum soloyong golepak Dulacis tina tangga namru deket pago. Ari hudang deui ngadenge lili dedengekan ampun-ampunan
Sora kursi jeung meja meni dakdek-dok sadanu diamuk munding. Ari maksakeun nempo, si horeng Lili keur dibabuk lalai ku ambu mani sosongkolan. Barang ambu malik nenjo Dulacis sot Lili. Si rintil nyamperkeun paneungeul teu katakis ninggang tak-tak meni asa semplak. Arek mundur, rek lumpat moal dilawan. Dulacis tikojot kana Bang Barung labuh mani ngadapang. Atuh ambu ngeunaheun pisan ngahembat kana walikat jeung tonggong ngagebugan satakara tanaga. Najan nya ge tanaga awewe adi dina keur nafsu kitu mah tobat. Ngagurinjal arek ngarebut paneungeul bet pigelang di babit. Meni asa cangkeweng cebrot deui ngaheuneukeun pisan kana puceuli las Dulacis kapaehan. Ingat-ingat geus di rumah sakit, sirah jeung leungeun geus dibeber. Tonggong jeung walikat karasa panas perih meureun ubar dokter nambaan tapak dahan jengkol. 5 poe ngaringkuk di rumah sakit, kagenep poena menang balik. Bejana Lili di rumah sakitna ngan 2 poe, ari bicioh mah tas diubaran ge menang balik. Salilana Dulacis di rumah sakit teh ambu mah teu ngalongok sakali-kali acan, tangtu bae ambekeun. Lantaran balik mah kudu najan bari era jeung nalangsa oge Dulacis nikreuh ngajugjug imah ari nyampak imah di kuncian. Jol bisa limah nyamperkeun nyodorkeun surat jeung buntelan. Surat eusina pondok tapi tetela. Ambu teu suka dunya akhirat dipangduakeun. Lamun Dulacis geus teu suka ka ambu, leuwih hade diberesan sakumaha aturanana. Pangeus si imah geus ditatawarkeun. Lamun tulus pepegatan kari ngajualan, ladangna urang bagi 2. Pakaian Dulacis bisa diterima di bisa 5. Kumaha sedih jeung tunggarana hate Dulacis, geus teu kudu dipedar di dieu. Era-era ge Dulacis ngoroyoh, poe eta keneh nyusul ambu ka lemburna. Datang-datang totobatan, susumpahan, yen saterusna mah niat satia sarta satuhu nepi ka paeh. Kabeh kasalahan ditarima sarta menta dihampura. Lantaran pada ngomongan akhirna mah ambu daekeun nuturkeun deui ngan orok kaya tanjakanana edas, tapi dalah dikumaha da Dulacis bogoh keneh jeung memang karasa bumelana dipihukum ti keur parawan jajaka keneh nepi ka ayeuna teu aya pisan carekeunana. Alhamdulillah perjanjian karapihan ku Dulacis ditarima. Bawaning era lila-lila di tempat pagawean, Dulacis menta pindah. Nuhun dikabul nya nepi ka kiwari tetep tumetep kalawan senang sarta repeh rapih di tempat nu ayeuna. Sakali mangsa dina keur pohara hade anginna, si ambu anu lucu teh ku Dulacis ditanya sabab-sababna nepi ka bisa terang tur bisa ngabetahkeun Dulacis rek kawin ka Lili. Memeh ngajawab sor nyodorkeun heula citeh jeung lalabuhna tuluy mangyieunkeun ududeun. Sor deui ka Dulacis. Cetrek panekerna sor ka Dulacis, nyot Dulacis udud. Ari ambu diuk gigireun bari aluman alimen medar siasatna bareto kieu cenah. Tatangga anu di tukang teh bisa 5 teh sok dagang kueh-kueh basah. Rebun-rebun geus turun, tengah poe geus balik deui. Sabada dagang ngider sebuder dayeuh manehna ku ambu dicoo pisan. Sok dibere-bere atawa dihiras jeung ditangkes kabutuhna anu laleutik atuh pohara satiana teh. Di antara langganan anu sok mealian teh nya bicioh jeung Lili. Najan misah lembur bubuhan di kota leutik sok kajugjug ku bisa 5 nepi ka jadi loma, sok daek sempal guyon sagala. Rasa mokaha nya nepi ka Lili jeung bicioh teh aya rasiahna anu rembes. Arasup kana ceuli bisa 5. Antukna mah nepi ka bisa 5 sok dibahanan surat ti Lili atawa bicioh ka Dulacis. Puguh bae najan teu diburuhan oge ari rea dibeulieunana mah bisa 5 teh geus pasti. Ari bisa 5 anu geus kabeuli hatena ku ambu ngarasa yen dipisubehan sarta sok ditangkes kabutuh atuh bebeja kajadianana. Sakabeh surat ti atawa ka Lili teh memeh nepi kanu dituju ge geus kanyahoan eusina ku ambu. Ari surat maklum nu asa rikip
tara di amplopan jeung da nya surat anu mana-mana oge sok nerepi tara aya nu magol kitu deui pamahugi. Najan ambu geus sagala terang api-api bae teu loba carita sarta teu nyieun semu sanes karata estuning sabiasa sasari tuluy ngabadamian ku surat kadulurna upaya dina hiji waktu nyuratan ku ekspres ka ambu dadaku yen indung gering nu dibadamian surti nya dina hiji poe jol surat ekspres teh geuning nita ambu buru-buru ngalongok memeh indit ambu ka pasar heula siga nu heueuh meuli oleh-oleh di pasar ngadenge beja ti padagang lauk nu sok dibelian yen Mang Damiri nu sok ngajejet heurap tadi subuh maot malah tukang lauk ge kakara balik ti makam tas milu ngurobkeun. Ari ambu balik ka imah nanya dulacis ngajawabna magar balik ti Mang Damiri nanyakeun sugan aya heurap keur ngirim mitoha malah jawabna magar Mang Damiri mah aya ngan heurapna can aya nu anggeus. Eta sababna ambu imut meni ngagelenyu sing horeng jeung serikeun nu ekol katakol. Pas sorena ambu ririkipan ngajurung bisa limah nalengteng ka Bicioh jeung Lili sugan aya pangparatan tina ekol dulacis. Kadituna pura-pura neangan daun cawu nu aralus pikeun bungkus kueh basah nya meunang embusan. Yen isukan pukul 10 Bicioh jeung Lili rek baradami teh jeung dulacis. Da ari mangkasman Bapa Lili mah geus nyanggupan tarima ngawalian bae sagala kumaha diaturna ku dulacis. Isukna pukul 7 ambu sidik ngageleuyeung tumpak beus sing horeng nepi ka Cideet ge turun henteu terus koper katut babawaan dipihapkeun ka urut batur sakolana nu kebeneran imahna di dinya. Ambu disalin heula ku samping sarung luhureun mumuncangan tur geus butut di baju buruk leungeunna disingkilkeun tuluy ditiung ku karembong palangi belel meh nuruban beungeut minangkana mah nyamur bisi aya nu nganyahoankeun celakana beca. Sabadaha harewasan ka anu dititipan koper jeung babawaan nu dipihapean seri leutik bari nyiwit kepi asem ku polah ambu. Beca diboseh sataker tanaga si abang ngahaja nguriling jol kasasak banjar. Tukang beca meni rubak serina dibere 10 rupiah teh da biasa nama kur 2 rupiah ge menang nawar heula. Ti sasak bari dicindung sarta sasatna kuluwad kuliwad ambu jol ka imah bisa limah jalan ti pipir nya di dieu ngadedengekeun. Geus karuhan Bicioh jeung Lili araya di imah kakara turun rencepan ari gigireun panto dapur bet nenjo tumpukan suluh. Tadi nama henteu rek mawa panggebug tapi ari nenjo dahan jengkol siga meujeuhna geusan dijieun pentung mah nyajol ingatan rek diwarah tah anu ngaruksak katengtreman imah tangga batur teh. Top suluh dicokot tuluy ngaragamang kana panto bet si horeng Bicioh anu bade kacai madakan aya nu mukakeun ti jero heula teh nyel amarah teu dipikir panjang deui ari brai panto ari lol Bicioh ari habak diheuneu tarangna ku dua leungeun nepi ka ngagurubag ninggang rak piring teh. Saterusna mah sarere oge terang kana kajadianana. Cacakan lamun harita henteu kaburu rabul tatangga anu narulungan mah boha dulacis sakarat dihandapeun golodog dicahcer ku dahan jengkol. Hadena Wah Haji Ramli tanginas ngarebut paneungeul tina leungeun Nyi Permoni ka Jajaden. Bicioh ku tatangga kasampakan diprek deket goah beungeutna baloboran getih ali dihudangkeun sampingna baseuh jeung aya nu ngaburusut koneng bau ti jero sampingna nepi ka ayeuna cadana dina tarang katara keneh kiwed. Ari Lili kasampak ku tatangga teh ngagojod handapeun mesin kaput getihan tina irung jeung ceuli geus teu beunang ditanya. Ari ambu lamun teu direjengan ku Mang Nurasam jeung Wah Haji Ramli mah kawas ceg kana bedog di goah duka lamun seug harita leupas teh. Anu dikaniaya henteu wanian dakwa saperkara rumasa dosa cenah jeung nambahan bae pikaeraeun. Kaduana diancam ku ambu lamun dakwa rek dibalas didakwakeun dumeh ngaruksak katengtreman imah tangga
sarta wani-wani ngunggahan salaki batur. Parem gening udud teh cis, cek ambung nganggeskeun perselahna, beri nyetrekeun paneker diasongkeun ka Dulacis. Dulacis teu loba carita, nyot udud regot nguyup citeh. Teu nembalan naon-naon, rumasa bae eleh siasat. Kitu cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.